numantak batur teh bisa tahajud tengah peting menang ngadidik sorangan perang jeung hawa nafsu timimiti daharna heula begitu dahar sore-sore moal bating besi peting nangkeh teu hudang aya nu sieu maing maja subuh ge hudang bae atuh emang resep sabah mah macam-macam cara ngadidik urang tah mah lantaran urang mah guru teu boga aya boga guru mah dina toriko lain deui kos boga penca atau ai boga guru mah lain deui ieu na ge naon ngajotos ge lempang sia ulah bengkok bae ku guru teh ku guru atuh tampiling bengkok sia lempang tak kecuali jang penca di panggung lain deui tah mah penca di panggung mah tuh tak tik tak lain deui tah kos kitu mah atuh asal kembang doang tah mah tuh eta kos kitu teh meunang ngadidik na ieu bela diri bisa dididik manuk bisa dididik anjing bisa dididik tapi kunaon nafsu urang teu dididik didiklah nafsu deuleu anjing jadi pelacak deuleu anjing jadi kitu tukang ngabuburan deuleu manuk setelah geus dididik anjing bae miliaran hargana anjing miliaran hargana urang mah nu mantak murah ge hargana teu pernah dididik ngariung diondang mah diondang teu diberkatan murah jasa pan sakitunya na culak cileuk bae ge api-api besi aya nu tinggaleun henteu bae terus teu diberkatan murah jasa teh awak aduh diojol ge nu kos kitu geus nilaian kunaon teu pernah dididik nafsuna coba lamun dididik mah teu diberkatan saeutik mah cuek kan kos kitu teh lillahi ta'ala ngaji lillahi ta'ala ta'zim ka Kanjeng Nabi lillahi ta'ala ta'zim ka wali beda ke lantaran meunang ngadidik ulah aya kadua hiji bae ta'zim bae hiji bae ngaji bae ulah aya nu milu di jerona amrang urang lamun kitu neuleuh pare bae tangkal pare nu milu na loba jasa jukut segala naon dibersihan ku urang ketika urang ibadah ge ulah aya amrang-amrangan lempengkeun ka Gusti Allah ketika urang geus bisa ngadidik nafsu urang anjing bae mahal diri urang bakal mahal